dina akhir Ramadan ieu tangtos sadayana teu tiasa dipungkiri pageduk dua perasaan dina manah urang, nyaeta rasa sedih pacampur sareng kabungah. Rasa bungah teh upami noongna tina pandangan kaduniawian, maka bungah anu terjadi anu karaos. Sabab Ramadan kaakhirnakeun alias lebaran teh biasana sagalana teh serba weuteuh gitu. Tuangeun weuteuh, raksukan weuteuh, oge sagala urusan ge diweuteuh-weuteuhkeun. Ari sedihna upami ninggal tina pandangan keimanan urang. Nalika Ramadan beranjak tina umur urang ieu nu ayeuna, maka sagala kauntungan keakhiratan khususna dina ganjaran ibadah maka bakal ninggalkeun urang. Sapertos jalmi hideng dina Ramadan, teu aya surat, teu aya peringatan, teu aya bewara ti malaikat secara khusus, tapi harideng nu tadina tara tadarus, nu tadina jarang ka masjid, alhamdulillah ka masjid. Tak ieu sadayana teh ku ngantunkeunna Ramadan kasedih pikeun urang sadayana. Bilih urang teh teu tiasa mertahankeun kana hidayah atanapi kaistiqomahan anu nembeleleng ka halu ibadah ka Allah sapertoskeun waktos ayeuna. Teu acan tangtos urang tiasa ngarutinkeun deui tadarus ba'da subuh. Teu acan tangtos deui urang tiasa rempeg ngalaksanakeun salat berjamaah isya di ieu masjid. Tangtos ieu kasedih teh minimal kedah aya perkara anu tiasa ngabeberah urang sadayana. Naon eta perkara teh? Perkara eta teh nyaeta nalika urang tiasa ngaraih kana kamuliaan Lailatul Qadar. Disaurkeun dina Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar teh langkung sae tibatan 1000 bulan. Anu dimaksad amal soleh anu dilaksanakeun dina wengi Lailatul Qadar, maka padilahna langkung utami tibatan ibadah ka Allah anu lamina 83 tahun 4 sasih kirang langkung. Teu eureun-eureun, teu diselang heula ku istirahat, teu diselang heula ku dambel, teu diselang heula ku ka pasar, teu diselang heula ku sadayana aktivitas kaduniaan. Tah upami urang tiasa hasil kana Lailatul Qadar, maka jigana kasedih urang teh bakal rada kaubaran. Sakedik dina surat Al-Qadar dina ayat ka 4 tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Urang cobi ngahartosan tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Dina eta wengi Lailatul Qadar teh malaikat lungsur. Nu jadi patarosan iraha lungsurna, kumaha lungsurna, kamana lungsurna. Nu kahiji urang waler heula patarosanana jiga kumaha lungsurna malaikat teh. Maka eta patarosan diwaler bahasa tanazzalul ngandung makna hiji padamelan turun, anu turunna teh sanes sakali dua kali oge sanes dilakonan ku sajalmi. Nu mawi di tafsiran ku salah sawias ulama Imam As-Suyuti dina tafsir As-Sawina isyaratun ila annahum yanziluna ta'ifatan ba'da ta'ifah, yen para malaikat teh lungsurna teh berkelompok sanes nyalira. Bayang zilu paujun wayas adu paujun, maka eta malaikat teh sapertikeun gaduh jadwal sareng parantos dibagi-bagi tugas, dibagi-bagi shift. Jadi aya malaikat anu lungsur, tah eta teh aya malaikat anu naik. Anu tadi lungsur parantos beres tugasna naik deui, lungsur deui malaikat anu enggal,
eta nu malaikat nu lungsur upami tos beres naik deui teras digentos deui ku malaikat anu sanes bari setiap turun teh sanes malaikat hiji dua tilu tapi sakelompok malaikat. Naon misi anu diemban ku malaikat dina malam Lailatul Qadar bet lungsur ka alam dunia ieu? Maka eta para malaikat teh dina sapalih riwayat mah diuningakeun sareng malaikat Jibril anu lungsur teh margi dina ayatna teh tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat oge ruh anu dimaksud nyaeta malaikat Jibril. Margi gelar anu malakat di malaikat Jibril teh nyaeta ruh ar-ruhul kudus. Jadi malaikat secara khusus oge malaikat secara umum anu berkelompok lungsur oge diserangan ku malaikat Jibril disebutkan secara khusus. Sabab kasauran para ulama malaikat Jibril adalah pimpinan para malaikat. Eta malaikat teh nyandak opat bendera. Eta opat bendera teh ditanclebkeun di makom Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hiji bendera deui ditanclebkeun di sekitar Baitul Muqaddas. Oge sisa bendera deui ditanclebkeun di sekitar Masjidil Haram. Oge sabendera deui disimpen ditanclebkeun di luhureun Bukit Turisina, bukit tempat Kangjeng Nabi Musa nampi obrolan cariosan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Tah eta malaikat henteu ngan saukur semet nanclebkeun bendera, tapi eta malaikat teh berpatroli terus mapai-mapai ka setiap bumi jalmi mukmin sareng jalmi muslim, mukminin mukminat, muslimin muslimat anu eta jalma teh keur migawe kahadean bade di tempat ibadah secara khusus bade di bumi na sewang-sewangan. Eta malaikat teh disebatkeun nyarios lebet ka bumi-bumi, lebet ka tempat-tempat anu di mana eta jalmi teh nuju ibadah. Teras eta malaikat teh ngucapkeun ya mukmin ya mukminatun, hei jalma mukmin, hei jalma mukmin lalaki, hei jalma mukmin awewe, assalamu yukriukumus salam, dat anu maha nyalametkeun parantos titip salam pikeun anjeun. Ila ala mudmini khamrin, kajaba jalma anu masih kene resep ngaleueut nginum kana minum-minuman khamr. Moal kabagian ku rahmat malaikat anu ditandai ku diucapkeunana salam. Oge waqati'ur rahmi sareng jalmi anu mutuskeun silaturahim. Wa aklul lahmil khinzir sareng jalmi anu nuang anu ngadahar kana daging khinzir. Oge ieu dikiaskeun kana setiap tuangan atanapi rezeki-rezeki anu haram. Teras diriwayatkeun deui annal malaikata fi tilkal lailah aksaru min adadil hasad. Malaikat dina wengi Lailatul Qadar eta teh langkung seueur bing bilanganana tibatan jumlah pasir anu aya di dunia ieu. Jadi kabayang ku urang upami urang dibuka hijab ku Allah, ditempokeun kumaha eta tugas malaikat nganterkeun rahmat ti Allah sareng salam ka urang sadayana. Jigana aya bahan pagiling gisik sareng urang teh. Di masjid aya malaikat, di bumi urang aya malaikat, di tempat-tempat anu dilaksanakeun amal kahadean aya malaikat. Eta malaikat teh mawa rahmat ngadoakeun rahmat sareng kasalametan ka urang sadayana. Ayeuna duka malam anu kasabaraha ieu teh aya sababaraha wengi deui urang merekatkeun sangkan urang ulah janten jalmi anu nalangsa teh kupeda keur mah dina Ramadan teu pati sabaraha giat ngalaksanakeun ibadah ari pek teh urang teu tiasa ngaraih kana Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dijemput teu mesti kedah di masjid, tapi di tempat anu mana wae anu dilaksanakeun kahadean maka di dinya aya bagian sareng aya kasempetan pikeun tiasa ngaraih kana kamuliaan Lailatul Qadar.